Wilujeng enjing para permisa. Dinten Senin kaping 13 Oktober 2025, kira-kira jam 15.45 WIB. Parantos kajantenan cuaca ekstrim disareng ku angin puyuh di kota Cimahi. Akibat kajantenan ieu, dua warga bumi aya nu rangsang. Kajantenan angin puyuh ieu oge jadi viral di media sosial. Dina nu sumebar katingali plastik, genteng, nepi kaseng panutup hentep bumi ngalayang kacadak angin. Pikeun informasi nu langkung jentere urang langsung wae nyambung ka rekan wartawan nu aya di tempat kejadian. Mangga danen sareng seja. Hatur nuhun teh pamirsa, ayeuna abdi aya di lokasi kajantenan angin puyuh anu nimpa warga di sabeudeureuan kota Cimahi. Kejadian ieu nyebabkeun warga reuas sarta sieun. Warga enggal-enggal nyelamatkeun diri sareng keluargana masing-masing. Ayeuna abdi parantos sareng salah sarua paragang anu janten saksi mata dina kajantenan ieu. Kumaha teh tiasa didukeun kumaha kaayaan waktos kajantenan eta? Muhun waktosna kajantenan teh sadayana warga ruas. Aranjeunna milarian perlindungan pikeun nyalamatkeun diri. Oh kitunya teh. Mudah-mudahan salamet sadayana. Hatur nuhun pisan kage informasina. Hatur nuhun ka Sejat sareng Shalom. Nepangkeun heula ieu wasta abdi teh Daniel Alvina Lukman. Di dieu abdi teh tos sareng wargi-wargi anu kadampak dina hiji kejadian. Hayu urang teruskeun heula ka wargi-wargina. Hayu. Pak, biasa nepangkeun heula. Wasta abdi Muhammad Zakar. Ya, sok boleh jelaskeun kejadian anak Tangtos wae sieun jang teu ploteng abdi oge kacanda ku angin nyolok-balokna oge aya nu potong harita incu abdi keur bobo di luhur. Terus kumaha tuh Pak eta? Mimiti nama aya pokona mah ya langit teh gelap terus incu abdi teh langsung lompat ka handap langsung ieu ya pokona mah ya kayak siga pesawat nu turun malah terus orang mah keras gitulah. Oh nya atuh Pak, nuhun kana informasina. Ieu urang abdi haruskeun heula kana wargi anu baik. Biasa Pak nepangkeun heula Pak. Nepangkeun abdi Salman. Ya. Tangtos we sieun sareng ruas pisan basa eta teh jang. Mohon. Satasa dajan gitu. Harapan abdi mah mugi-mugi tiasa enggal di bantosan. Jeung abdi oge eta hungkul we. Mohon. Hatur nuhun ya Pak. Ya, di dieu teh abdi bade naroskeun saurang pelajar cenah teh jadi saksi paninggal dina kejadian ieu. Hayu urang teruskeun heula. Ya. Kumaha da Mang? Mang Abdi teh bade pitaroseun tiasa nampakeun heula. tepangkeun wasta abdi dina Hidayatullah. Tah di dieu teh kumaha sih kaayana teh pasca kejadian puting beliung teh aya naon sih? Jadi kan pas eta teh abdi keur ngerjakeun tugas di hareupeun ngeunah. Dodol aya pusaran angin gede. Di dinya teh abdi panik. Langsung abdi teh dengan tempat nu aman kabur. Oh nya atuh mohon. Sakitu wae nya atuh. Hatur nuhun nya Ya abdi oge bade naroskeun dina 2 wargi anu na teh urang taroskeun ka ayaana. Wilujeng enjing teh Neng. Abdi bade naroskeun sakedik pataroseun tiasa nampakeun heula teh. Wasta abdi nyaeta Helena Novianti Putri. Wasta abdi Nabila Yari Sinta. Abdi bade naroskeun kumaha sih kaayaan dina kejadian ieu, kumaha kaayaan dina tempat ieu saatos puting beliung ieu teh kumaha? Jadi waktu eta teh kan sahabis kejadian puting beliung abdi langsung ngerasa panik. Jeung abdi ge langsung makin panik pisan teh karena ngelihat jalma-jalma anu panik oge, jadi abdi ge langsung lebih panik dari sebelumnya. Turunnya Neng. Umi teh kumaha teh? Abdi ngarasa sieun sareng panik pisan. Langkung panik deui nalika ningali jalma-jalma anu kasempak kasieunan. Turunnya mugia teh ayeuna teh nya
jadi lebih halus deui kejadian teh upami teh jadi rumah-rumah teh jadi diperbaiki ku pemerintah teh nya. Aturunnya. Ya atur nuhun atuh ti abdi mah salaku reporter Abdi dan Alvina Lukman 17 Oktober 2025 pada Suka Cimahi Tengah Kota Cimahi. Saat sekieu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ayaan cuplikan tanggapan ahli cuaca dina kejadian ieu. Kiwari keur nyang harepan perubahan kana mangsa hujan. Kusabab eta sakumna pihak kaasup masyarakat Kota Cimahi kudu waspada tina potensi bencana geohidrometeorologi. Fenomena cuaca ekstrim biasanya kejadian dina mangsa perubahan cuaca. Perubahan cuaca dari musim panas ke musim dingin. Dimimitan ti hawa panas, angin puting beliung, hujan deras dibarengan ku angin kencang. Pesana untuk wargi Cimahi, mun udah mulai hujan angin puting beliung iya, masuk ke imah masing-masing jeung tong aja. Hatur nuhun pisan eta warta pikeun dinten ieu. Sim kuring calomita izin undur diri.